Alah aing nah hanya usaha teh kieu teuing. Muka bengkel mati isuk meletuk. Anger wae rehe wae. Tapi nak nikmati wae lah. Dari rezeki mang saya nu ngatur ieu nya. Wah neng kunaon dari motor teh didodorong. Iya kurang angin. Pangisikeun nya angin na. Ke angin mah diisi. Tapi nak ieu mah mesinna kudu diservis neng. Mitos ganeng gitu suara mesin age albatan mesin panggilingan gitu. Ada 50 wae ngisi bensin. Menyakana mesin ama marketingnya meureun. Cenah laku meureun tas spare partna. Jadi urang disalahkeun. Abdi mangan ngabejaan. Daripada kena turun mesin beak meureun 2 juta mah. Ngan saukur ganti mesin eta. 2 juta gitu. Sabodo teuing lah, yang penting mah abdi mah bensin full wae da. Pan lain saukur bensin hungkul neng motor teh hese nya di bejaan teh. Geus eta mah kumaha di dinya weh. Juh atuh sieun pan urang ge 2 juta mah. Ngagantikeun oli we atuh nya. Tah kitu neng, kudu dirawat pan motor teh. Kedap nah jadi proyek kieu awan teh. Naon nya? Astagfirullahaladzim.